Oh, lagi di mana? Antar aku boleh nggak? Aku mau ngojek. Oh iya, sok ditunggu. Duh, itu ke perahu yang sana ini. Ini tuh Bang Wawan. Cing-cing ya awal ya apa nih? Anjir. Kayak kemajuan Mang Nur. Iya, Bukan Neng. gitu Gitu. Iya. Berangkat sekarang OTW. Oke. Sahawan mana eta si awewe sorana euy? Kamu gua aing atuh ang da aing payu. Duh, kos nu nyonya Mang. Jadi di onah oli sa. Dempongkeun we engke buktina dempong ke ngaliwat ka dieu urang. Ya. Ngandel aing mah. Ya, bisi teu percaya mah dempongkeunna ulah diuk di dieu tuh, di ditu tuh dempongkeunna Asa teu percaya aing mah Mang. Erek neang ayeuna teh sok cicingna di ditu dempongkeun. Cik sok Ya bah, ini. Yang nyaho ge orang parida ka ditu. Keren sama dia. Bangetnya banget. Ayo. Udah lama nungguin. Isal, Di bawah dulu berarti. tadi udah benar. Wah, ya Isal. Mamang. Anjir. Well. Kayak kemajuan Sal, bukan Mamang teh. Ira we mana ya? Oh, Mang Nur. Mun eueuh kaoncopan pisan eta. Menor alasan ku Adi tingali. Kemana ayeuna? Neng. Ih, aku mana aja dari tadi Neng teh nungguin, jadi we Neng teh ngojek. Saha neng eta neng? Pacar aku Aduh. Cek urang kumaha eta tadi genan pasti bohong. Suka naik heeh sia teh bener ka bogoh. Ojek sa. Ojek anjir. Oh, Mang da malah Apa-apaan? Hah? Tuncep pantas lagi jeung ente Sal. Namun jeung mana mah rada cocok sa. Ya pasti. Saha itu ka bogona? Bejet seruannya ya. Cing naha. Hah? Daraikeun 11 12 ya. Aduh. Opet. Asyau dirasa pet. Sia memawa ka bogoh urang. Ngojek urang mah. Nyawa atuh aing mah ada kaset payu. Jap neng turun neng. Detaekan ku si kopet ya. Sia teh mah tukang ngarojitkeun rangda neng. Bahaya neng. Ya kopet. Sanajan aing moal besi tua tapi istri muda. Neng, ayo kamu teh jangan macem-macem. Awas ulah kasih kopetnya. Wali deui di situ doang bahaya. Sia sama. Aduh, Sal, Ang. Aku mah aja baca ngongkos geran aku mah. Aing. Umur emang aya nama mahal segala teh yang ikut tak turun dia sama sampo apa sampo Oh, sampo. Mana sok kana sampo mana? sampo yang jengkol ya mah mahal anjing tina 12.5 ka 13.5 naik 1.000 Pak. Kieu ya aing ngobrol anu jeung nu goblok teh. Nah, sampo mana sampo naon? Hah? Sampo? Urang mah teu kana jengkol kana sampo mata urang teu ngobrolkeun sampo Oh, kana peuteuy. Keur naraeun Mang, ting harulang wae duaan jeung Mang Budag. Aing teh keur pusing ya teh dis. Nah, jeung nu goblok ieu ngomong teu nyambung wae aing pusing dis. Maneh tas di mana dis ya Lord tanya kebetulan lain pasti mana gitu Panci keneh ku aing geus ditanya tas di mana di dis aing teh teu kadenge. Urang mah Mang geus ti lebak. Ngobrol jeung Mang Budag mah lieur Mang mata pokona mah kana sirah teh. Moal repes-repes pokona mah. Geus urang nitip motor dieu nya. Urang erek ka ditu lah. Oh, sok atuh dis eta mana pikeun teh. Urang ngarekeun cai tadi tukang. Oh, Siris budi gombo teu ngomong aja tanya pan dia teh bebeja nitip motor cenah. anjing goblok si ket abu geus jaya eueuh Ya, budak. Si Didis teh bieu teh nitipkeun motor ieu nya. Urang aya perlu heula ka ditu. Kade pang nungguankeun ku eta nya, bisi aya nu mawa. Siap Nur. Gampang eta mah. Heeh, urang aya ka ditu asa kedeung nya. Kade jagaan motornya. aduh naon dirasa si Nur sigana manehna goblok dendam pribadi masih diris cak aing titah nyebutkeun motor
Sepitan nama motor kemana saya motor apa Oh, ya, aing. mundur Hah? Nas balik ke ente. terus ayo motor orang kemana Motor mana? Mana motor mana mah tadi dia dititipkan ku aing kasih budak. aing matanya orang lancong teangan motor aing pokoknya mau kudu kapanggil lah Ih, nah aing kudu katembelaan kudu neangan motor. ih urang kan tadi nitip kamu urus bener aing yuk teangan yuk buru Sama aing. Ya, katulah. aing mah Aing mah teu apal tadi geus urang geus aya perlu heula nitip ku kasih budak. aing bingung Oh, ka tukang teu mah gitu euy. oh ya sama aku Itu motor mana di distu? ih nah motor aing di Harus disebutkeun di budak anjir Cikunyuk motor aing ieu mah disumputkeun ku si budak mah Sigana mah. aing ngepiling aing bener ieu mah Heeh, sigana mama si budak boga dendam pribadi ka maneh di seureun. nyaho geus belah Ya. Dulu jangan ada tuh. Hei. Budak. Ada kan? Enak. Ya naon kayak cia motor si Didi disumputkeun. Ah, Nah motor si Didi sekarang motor disumputkeun. urang akan disumputkeun yo dis. Bro tepangan naon, wih kita umur. gitu Yuk teh. Kita juga udah tete dan pribadi cenah mah. Ring masalah naon itu apa naon? Dikuy ka dieu keun syukurkeun kurang. lah geus kieu eno pusing mah nu salah mah nu bener motor urang ka dieu deui Kieu dis cenah mah neng kieu nya saksina motor sok lumukeun maneh jeung motor. Bisa aing ini teh. goblok aing bilang Ya. kudu ngomong jeung motor Ah, Aing mah nita sote nita ngajagaan lain nyebutkeun motor si Didis. geus bae Mang Nur hampuraeun si ieu mah mau nyambung ka Pokoknya. mana Dasar goblok. Sepi malam sampai sinar bulan, sepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Dan sayangku anu dirasa si anjing. hadirlah hentakku. Oh, soraan. Ah. Kieu bareunang barudak anjing. Oh, boku cubung segala. Aduh. Betapa indahnya dunia terasa, bagaikan ku di alam surga. Aduh, Ya, aing mau balik. aing nyanyi aing ngagitar sing aya soraan. Goblok sia. Ieu cek ku aing di tukang. Moning apa? Sieu. Naon? Alewat tinggal ieu kamera. Aing kudu balik deui.